Waduh deh, bahan badag ya. Jual ah. Nah, lumayan bantu. Menang kah hiji. Nah, hirup mari daik. Ani mari ripuhan memelak walu jadi walu pan. Karena orang mun melak ieu dia melak non. Melak Maria gagal aingnya. Ping cak cak ping ping toke anak haji momotoran urang pecak peting ke bisi kaburu kakotoran. Ya aing kagak ngalang laeu geus nu loba duit teh ieu teh disebut apa duit ieu teh ah. Wah, komen euy. Yah, urang pinjem ku aing duitna juga kan walu tuh bangun-bangun geus ngaborongkeun euy. Wah, urang komet ah. Met, kenapa yuk, ngalah walu. Aduh, ada waluna. Hiji-hijina. Halus walu teh nya euy rarangian kieu tuh. Yo, awewena jigana ieu mah nya. Aha. Hah, jadi kita aya ieu wan. Bujalna. Oh, bujalna. Tanyana teh awewena. Deuh, aing kemari rudet melak Maria aing gagal. Nah, melak saya sanaon? Saleter si Paria. Nah, geus jadi make paraya tetep. Aduh dah salah, melak Paria yang amis mah gulaan. Sugannya. Heeh. Oke deh, makan lah. Naik naon maneh ka dieu? Udah gidi gue ieu mah. Ieu mah da kararesel ninganan. Gaya udah gidi gue maneh mah euy. Sudah naon aing udah gidi teh ieu di kebun. Naon deui urang mah duit geus loba. Ade euy. Atuh ngan ieu keneh napikiran keneh duitna. Nyata atuh. Maya, lain biasa mah mah kade masuk ke hayang. Sok apa wae aneh aing mah. Nya sakali dua kali. Karera aing teh ngomong lagi aing mah. Tuh nya. Lain. Ulungan lah duit lah 100. Duit deui maneh mah gaya elit. Ekonomi meni sulit ya kata atuh lain pamajikan ieu teh jang mayar emok isukan tuh. Sabaraha? 100 ya 100. Lila moal malikeuna? Moal keke dibalikeun deui isukan sore ge dibalikeun deui. Bener. Aing geus ge ese mana mah. Isukan dibalikeun deui isukan. Atuh murah tulunganna 100. 100 bener. 100 mah asa aya urang ge boga. Enakin aku 50 tuh, kapake meren tadi. Meni berak. Butuh lagi orang teh 100 gitu. 100. Eueuh enak 50. Baiklah, dia 50 ge atunya. Jadi maneh ka urang boga hutangnya 50. Ieu karak 50. Aha. Pan urang butuhna 100. Aya 50 di maneh. Berarti maneh ka urang boga hutang. 50 deui, ieu karak 50. Nya. Matengnya nyamati 100 ka urang. Urangnya 50. Nah, urang mah hiji boga hutang. Kan urang minjemna 100 ka maneh, aya karak aya 50. Berarti maneh boga hutang 50 nya ka urangnya. Atuh ge lah. Penting juga dianterkeun aya kitu mah. Heuh nya. Pamajikan ieu teh nuhun nya. Nuhun ye, Met. Astagfirullahaladzim, ngareurewas wae ket. Naon? Pas keboka ewe wae ngulang. Sama men kunaon maneh men? Aing bingung di. Naon? Bita Haji Mas Duki. Kunaon gerah? Pinjem duit 50.000, 100.000. Terus? Urang teh kur aya 50. Terus tak kumaha? Cek manehna teh kieu. Pan manehna butuh 100. Urang aya 50. Cek manehna teh 50 heulang ke urang jadi boga hutang ka Haji Mas Duki. Bener teh ieu teh. Aing tak tadi di pikiran ieu teh euy. Ari mana dek dililir ku jelema lieur geus nya Haji Mas Duki mah lieur jelemana. Berarti aing katipu meureunna. Eta mah jelas leuwih katipu eta mah. Buat sakit.